Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun ka sadayana, mugia urang sadayana aya dina kasehatan tur dilancarkeun dina mirik rizkina katut dibarokahkeun. Amin. Urang teraskeun deui carita Rusiah Pasir Demit kiwari teh bagian anu ka 10. Hanca carita anu kalangkung nuju nyarioskeun cenah ieu tarungna anu dimenangkeun ku si Jantra ieu antara Raden Jangga jeung Raden Kurta. Kumaha lajengan cariosna? Mangga ka sadayana caraketan. Mangsa pabeberang di lembur rancaka. Sora manuk di sisi leuweung. Paselang jeung sora hayam jeung sasatoan nu hawar-hawar ilahar. Sok aya di pilemburan. Dina kaayaan saperti kitu. Ditepas hareup imahna Kiranca. 2 urang jalma keur ngagoler we. Malahan mah ayeuna teh geus kaayaan meunang ditanya. Sakumaha dina carios anu saperacana. Si Jantra mampu ngalumpuhkeun Raden Jangga jeung Raden Kurta. Saluwihna ti eta geus mireungeuh cenah Kiranca oge yen ieu Raden Jangga jeung Raden Kurta teh dina kaayaan kawisaya katenung kapangaruhan ku Kiranca teh. Kapangaruhan ku Ki Palang teh. Ki Palang nyarita, "Kieu Ujang, hampura sateracanana. Ieu di antara muridna kieu teh geus ngarubuhkeun Ujang. Tapi panuhun Ujang ulah salah sangki sateracana. Ieu murid aki teh nganukur ngabela diri sabameureunnan emu ari kudu tanggung jawab kana perkara anu acan dilakukeun mah atawa anu teu dilakukeun. Komo-komo tadi Ujang duaan nyangka kadua murid aki teh jalma jahat sareng arek ditewak cenah bade ditibanan dihukuman bade dicanakeun ayo. Anu sabenerna mah lamun Ujang ieu arek asak sasar. Kahiji kudu aya saksi, kaduana kudu aya bukti, katiluna kudu aya pangakuan. Sakurang-kurangna aya pangakuan ti anu jadi korbanna. Tah samemeh ngalaksanakeun eta geuning jiga nama Ujang teh langsung we nyieun kasimpulan jeung mutuskeun kana perkara anu gede anu bisa ngabahayakeun kadua murid aki. Kitu cenah ceuk Kiranca teh. Ngarungu kana kekecapan ti Kiranca saperti kitu. Raden Jangga jeung Raden Kurta anu tangtu wae ayeuna mah geus ceceg deui cenah kana pipikiranna. Sadar cenah yen anu dicarioskeun ku Kiranca teh bener pisan jeung manehanana teh bisa disebut atah sasar jeung gulung gusuh dina nyokot hiji kacindekan. Malahan mah henteu ditalunti heula cenah bener atawa henteuna kaayaan si Jantra jeung si Jugala anu ayeuna mah geus kapireungeuh keduanana geuningan ngaranna teh Kang Loka teh. Yaktos aki hampunten sateacana ceuk Raden Jangga. Abdi duaan rumaos atah sasar jeung teu asa kana jejehan. Ujug-ujug gurung gusuh nyimpulkeun kana hiji perkara. Tapi saleresna mah ayeuna leme karasa jeung kapieling yen samemehna kuring tanpa beja ti aki-aki anu ngaku namina teh Ki Palang asa ngalayang jeung asa lieur teu puguh kana rarasaan aya naon saleresna teh ieu teh aki. Kitu cenah ceuk Raden Jangga teh. Ngandenge kana kekecapan ti Raden Jangga saperti kitu Kiranca satuluyna nyarita deui.
Tia ujang lamun aki arek nyebutkeun mah anjeun duaan teh geus beunang ka tenung geus beunang ka wisaya ku pangaruh lain ku pangaruh omongan hungkul tapi di tamah oge ku pangaruh gaib anu ngajadikeun jalma anu katibanan ku eta pangaruh teh teu bisa nyekel kana dirina teu bisa mere kaputusan atawa kacindekan kalawan murni tina jati dirina sorangan eta mah kuaden kekecapan aki ayeuna teu kudu di istilah nama teu kudu dipercaya satarabasna deui sabab aden oge kudu bisa ngukur-ngukur ka kujur kudu bisa asak-asak kana tinimangan bisa wae aki rek ngagorengkeun batur jangan bela sorangan tapi lamun ujang bener-bener arek dina jalan anu hade sok we ayeuna mah ujang duaan ieu mulih heula ka bumina masing-masing saterasna emputan deui naon wae anu didugikeun ku aki jeung anu dibejakeun cenah tadi ti Pasir Demit ku Ki Palang lain tadi teh kitu cenah ceuk Ki Ranca nu ngawaler ayeuna mah Raden Kurta kieu cenah pokna leres eta teh aki namina teh Ki Palang anu linggihna teh di wewengkon Pasir Demit tapi seleres nama kuring oge teu acan terang ka eta tempat jeung teu acan terang ka eta jalma tapi leres oge anu disanggakeun ku aki nembe pisan abdi duaan kedah naruntik jeung ningali heula kana kaayaan saleresna mana anu leres mana anu salah mah kitu meninggalnya kitu wae mah satuluina Raden Jaga jeung Raden Kurta mentah hampura deui cenah lain ungkul ka Ki Ranca tapi oge ka si Jantra jeung Kakang Loka kana anu samemehna kajadian satuluina mah ieu dua punggawati kadipaten langsung ninggalkeun di eta lemur rancakan jeung janji cenah arek balik deui muguhkeun kana naon-naon anu kajadian kakocapkeun si Jantra Kang Loka katut Ki Ranca anu saditinggalna ku Raden Jangga jeung Raden Kurta. Sanggeusna kajadian eta aya cenah sababaraha poe kaliwat si Jantra tur Kang Loka dibiwarang ku Ki Ranca teh cenah balik deui ka lembur pasisian lemburna si Jantra cicing deui di imahna Ki Sarimin sabab sanajan ilmu duanana acan sampurna Ki Ranca ngarasa moal bisa nyampurnakeun sabab kasampurnaan ilmu mah teu aya watesna sabab kasampurnaan ilmu mah diwatesanana teh ku manusia kana moal bisa ngahontal sagemblengna ari ilmu mah teu aya watesna ngan kamampuhan jalma anu ngawasa kana ilmu aya watesna jadi moal bisa diungkulan sagemblengna dina peuting samemehna si Jantra jeung Kang Loka rek mulih deui ka lembur pasisian Ki Ranca ngawawadianan jeung mere atikan deui anu pokna teh saperti kieu kitu ari ilmu mah kumaha pisan lain ukur ilmu bela diri jeung kanuragan lain ukur ilmu sihir ilmu goib tapi aya oge ilmu agama oge lamun arek dikumawasa ku urang arek di istilah nama kurang hayang dicangkem sagemblengna hese paling urang nyaho kana saeutik malahan mah geuningan pernah ki ngadenge kitu tah hiji nabi oge anu disebutkan Nabi Musa anu kawilang soal kamampuanana cenah nyabok hiji jalma oge ti kapingsan ti kakapaehan satuluy nama bisa mulah lautan bisa ngubaran jalma anu lolong anu lumpuh malahan mah jalma anu maot aja bisa hirup deui sakumaha aekna eta hiji nabi nya eta disebutkeun Nabi Musa teh tapi
Keur diukurkeun mah cenah eta kabisana teh ngan ukur saregoteun manuk anu nginum kana cai tina salegana bahari atawa laut anu sakitu legana saeutik eta teh ukuran nabi komo-komo beun urang anu kedua urang anu bodoh anu hese kana inget ganjang kana pohona ulah wakaku mah jago lain berarti ulah diajar sabab urang hese ngungkulan kana ilmu tapi dina neanganana ilmu urang kudu tuluy-tuluyan sabab geuning kurang keneh ilmu urang teh kaduana urang ulah lahuta teuing hayang ngagem sakabeh ilmu anu penting mah ceuk aki mah kieu ilmu anu unggeus ku urang diagem tuluy sampunnakeun tamahan deui ku mangrupa-rupa ilmu sabab urang kudu sadar yen ilmu urang teh saeutik keneh tapi nu leuwih teh eta oge ngamalkeun kana ilmu sanajan ilmu loba lamun urang henteu bisa ngalalapkeun jeung ngamalkeunna mah ilmu teh lamun kadenge oge kana katerangan cenah ibaratna mah hiji tangkal anu eueuh buahan aya manfaatna mun meureunan henteu leuwih loba ari tangkal mah kana keuna ku beak sabab lamun geus dipake geus we tangkal mah kudu jadi kayu atawa papan beres meureunan atawa jadi suluh tapi lamun bisa dimanfaatkeun kana buahna sanajan mang tahun-tahun ieu buah mang rebu-rebu buah teuing dialaan ku jalma jeung dimanfaatkeun jadi ngarojong kana kahirupan jalma eta tangkalna mah keukeuh we masih keneh aya jeung bisa mere buah deui kitu diantarana kaduana larapkeun ilmu haranjun teh jang kahirupan jeung saluyu jeung perkara-perkara anu keur di hareupan kurang lamun gua kieu arek dipanyangkeun mah hirup mah cara saperti ngocorna cai anu kaayaanana ti belah kirang ka belah hilir teu bisa dikumaha kurang teu bisa dicegah eta cai teh tuluy we ngocor ti lebah luhur ka lebah handap tapi kalawan ilmu mah geus dilaksanakeun oge ku araranjeun geuningan eta cai teh geuningan bisa ditaekeun tapi lain berarti cenah ngocor ti handap ka luhur atawa ti hilir ka girang tapi ditaekeun teh supaya bisa nyayang tempat anu leuwih luhur tibatan anu samemehna diakalan hartina mah naon wae perkara anu ukur karandapan kurang anu cek urang mah pamohalan jeung moal mungkin tapi kalawan ilmu mah geuningan bakal bisa cara saperti tadi ngocorna cai anu kalawan dijadikeun bendungan mah bisa nyayan nu disebutkeun nyayan sawah bisa anu disebutkeun bisa nyayan sawah anu disebutkeun irigasi teh kitu cenah ceuk Kiranca teh panjang lebar si Jantra jeung Kang Loka anu kadengekeun kana papatahna ti Kiranca ngan ungut-ungutan we ngabenerkeun jeung ngarti kana naon wae anu dicaritakeun ku Kiranca satuluyna dina poe isukna si Jantra jeung Kang Loka pamitan we cenah ka Kiranca rek ngalaksanakeun sakumaha panitahna Kiranca balik deui ka lembur pasisian cicing tetep rung genek jeung Ki Sarimin alias Ki Imin teh kakocapkeun di Pasir Demit sakumaha anu parantos dicarioskeun lumampahna Raden Jangga jeung Raden Kurta dianteur ku si Cekai jeung si Renyai anu henteu milu asup ka jero lembur ngan ukur ngajajabkeun ti ka sisi lembur satuluyna mah ieu dua urang jalma teh nyalingker cenah tetep nalingakeun tapi kalayan henteu katempo ku Raden Jangga jeung Raden Kurta sanggeusna puguh yen Raden Jangga jeung Raden Kurta taluk ku si Jantra
anu katempuh kuduanana oge dadak-dadakan dina boga kamampuhan kabisana dina ilmu kanuragan ilmu pencasilat sanggeus puguh saperti kitu mah ieu sileunya jeung si Cekai teh balik deui ka wewengkon pasir demit sanggeusna papanggih deui ujung Ki Palang sagala rupa bapa pamanggihna dicaritakeun ka Ki Palang satuluyna Ki Palang nyarita tah kitu agan lewu geus kasaksian ku sileunya jeung si Cekai kaayaan si Jandra teh lamun ningali kana kamampuanana mah taleuwih luhur tibatan cenah ayeuna jalma anu disebut Siloka anu sabenerna mah eta teh si Jugala teh tapi geuningan bisa ngungkulan kana kamampuanana dua Sinatria Punggawati Kadipaten anu ngaku ngaran Ki Jangga jeung Raden Kurta teh anu padahal mah kuake oge geus kaukur ieu dua urang budak ngora teh jalma anu boga kamampuhan cukup luhur na ilmu kanuragan jeung bela diri mah malahan lamun aya diukurkeun moal jauh ti juragan lewu dina mangsa ayeuna ake make ngomong saperti kitu kapan ieu jalma teh geus kukuring beunang dielehkeun geuningan harita ake make ngomong saperti kitu ake masih kenen teu nyaho ujung teu sadar kana kamampuan kuring ceuk si Lewu sanes kitu kieu Raden aya dina ulin bela diri mah lamun teu ngagunakeun kakuatan siluman juragan teh ngalukur bisa ngimangan ka eta budak murah teh tapi kapan kur harita geuningan agan Lewu teh ngagunakeun kakuatan siluman jaga lumpuhkeun katanya lamun teu make kitu mah capek lamun gelut teh tapi kokeuh eta capek teh kudu diranapa nu ku agan Lewu naon maksudna ki kuah pieu ayeuna mah geus kanyahoan tapi can kabuktian ke dina waktuna urang buktikeun naon eta teh ki sok sing wakca balaka we sing naonnya ulah kemana-mana nyaritana langsung lagi kehola tuh Aden sakumaha anu diwartakeun ku Aden tanpa teh siluman anu sok nalungtik siluman kalong peteng lain kumaha kitu tah ieu kaayaan si Chandra teh aya anu nang tayungan kalawan makhluk demit anu disebutkeun siluman acan ngaho ku aki oge tapi paduka Raja si Lewu oge kantos merenang tarung jeung manehanna teu mampu kuring jang ngalawanana tah sabab manehanna teh istilahna mah ieu kakuatanna gede luhur sakti lah bisa disebutkeun saperti kitu nah kitu ki kieu Aden ieu si Jandra bakal bisa kaungkulan lamun Aden gaduh jeung bisa nyaluyukeun kakuatan Aden karena kekuatan karena kekayaan kemanusiaan artina mah hirup di alam manusia kemampuan Aden diharapkan karena ilmu kanuragan ujung bela diri apan gambar tadi oke geus dibesdakeun meureun kuring teh geus sakti ayeuna teh wah laras pisan Aden tapi eta kasaktian jeung kemampuan anu keur ku Aden ayeuna geus diagem teh lamun ayeuna arek ditojokeun ieu ka si Jandra bakal moal bisa sabab Aden teh masih keneh leuwih gede keneh kakuatan silumanana tibatan kakuatan manusana anu ayeuna disurup sumandingan ku agan Lewu maksudna kumaha jalma anu aya ayeuna keur ngaraga badag dina diri Aden masih keneh can mampu nyana kana eta kakuatan siluman anu diagem ku Aden terus kudu kumaha tuh ocak aki mah saperti kieu agan teh kedah ngalatih deui kamampuan bela diri kudu minang diasah jeung deui kudu minang tirakat supaya leuwih sumarambah ieu kakuatan dina nyumarambahkeun ujung nguatkeun ieu kakuatan supaya saluyu
antara kekuatan anu aya dina diri siluman dina jeung kana diri manusia. Aki teu bisa ngukur iraha-iraha, tapi bakal leuwih gancang lamun ku Aden mineng dilatih ujung diasah. Kumaha carana eta teh Ki? Kieu isukan ujung aki urang nepungan si Widura anu bakal leuwih nyaho ujung istilah nama boga jalan jang ngalarapkeun eta kamampuan Aden. Kumaha Aden agan lewu panuju kana rancang ti Aki? Kumaha Aki we ari palebah eta nama, tapi na teu bisa ti dieu wae dilatihna. Bisa eta oge kayani ujung si Ceka jeung si Lunyai, tapi hasilna moal leuwih ti kakuatan si Ceka jeung si Lunyai. Hartina mah agan lewu teh kudu loba manggihan lawan anu saimbang supaya kekuatan anu aya dina diri ieu raga badag anu ayeuna surup sumanding agan lewu bener-bener bisa narima kana kekuatan agan lewu. Tah kitu pamanggih hakim. Ngarti waktosna paratos cekap kanggo episode nu ayeuna. Kumaha lajengan cariosna? Maka dilajeng bae dina video-video saterasna. Wilujeng patepang deui.